Iya, hampir kanyawan. Balik ah. Aduh, ngarana ibu dak teh. Ini nongol hiji acan. Abong silah baru gua kabogok. Ya hedar deh. Ayo nanggus deket aja si Indah. Kiraku aing kudu turun tangan di wae mah. Kumahanya caranya nya supaya si Indah jauh dari si Hedar. Kamari pada geus arek jauh. Alah aing nu bebeja. Pamain isin aing mah. Cara apa usah sama kurang nyaho ya kudu kumanya kurang ngarek kayu masih indah kurang ngarek bebenjokeun pas kamari deui ibana si Indah di mana nya tanyakeun ka sahanya si Raden nyaho teh nya si Raden Dan tadi dah naon jam mana halus Dan nang nyopet di saha naon tuh mana rekaman ke saya kulin siapa di aing nang wae aduh ya mana bau si indah kan nang sih urang mana sih yang teh mana antara tuh urang kan orang sejanjian saya ada kulin saya ditungguan aja urang itu tadi tuh urang mangkat karak daratang mana karak udang tadi ngontek orang mana benernya di mana kan orang lagi kulin iya nya atuh bejaan amat di mana ka urang nya bedanya kurang oh jadi iya masih indah teh halus lah lumayan ini si Indah nanya kan gaya lah saya Punten Indah Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mangga kalau buat apa Indah jauh tuh oh iya teh nu ganteng nu kamari tehnya nu kamari dirinya teh kamari mah api-api teh bau udah rakin aya si eta teh sate babaturanna geulis urang jadi grogi dah langsung nya tapi kak geuning bisa nyawa ima urang aya di dieu gampang tuh aya mah kan aya geogle map jadi gampang dengan di masa lagi jadi kieu dah kurang terek mere maneh nanya sesuatu rahasia tapi mal dia ngabejana mana dek tuh milu laju urang asiun oh malina nonton iya tuh tepok banget orang banget bager dah lain banget nu jahat dulu malina nonton iya masalahnya soal si mana kamari ngagu goreng si hae oge iya kamari ngagu goreng emang nage goreng gantungan kurang sebenarnya mah mana deh kau kasih udah ya orang teh arep ngomong sesuatu yang penting pisan soal si hae tapi mah rahasia pokoknya cuma orang doang nyaho
tapi orang bakal berenyang sih ke mana. Betul. Tapi janjinya. Mau dinanaunkeun. Benar. Ya tuh. Mana? Apa gitu orang sah? Kayaknya Kenalan tuh. Stephen William. Bro. Seberang mantan. Assalamualaikum. Salam. Non, non. Segala aya naon pan biasa lagi orang di dieu ngopi. Kita kan balik kita ya. Di setengah sih. Biasa hari. Kumaha mana jeung hari mana? Alhamdulillah lah, doakeun lah aing sing kawin. Amin. Kawin mah babari ucing ge bisa euy. Ya aing terus ke kamar eta lah. Jahat. Aing ngomong si Ayung ka mana nya? Ya, cira bapak nama kering. Bintang di. Gering keren mah. Heeh, ada dengaran cilaka. Astagfirullah. Gering naon cenah? Burut. Nu balik. Burut. Burut kieu tah. Segede kalapa burut. Sikina segede markisa. Semangat jangan eta tuh. Kita betul gede Orang doakeun sih mudah-mudahan sing teteh cageun. Amin, amin. Ari si Guru ka mana? Tadi kita orang pasar kadinya. Heeh. Orang di juga tadi hari Baik naon cenah? ngomong nama itu orang cari emek diajakan ke itu ngomong nama rek Ajakan ke itu ka mana? kamar si Indah Ari kamu ge masih indah. ternyata Pan eta mah kebuku urang. ternyata tuh ya orang moga janji kanjeng mana ya di dia Terus kumaha di bejaan? ya orang bejaan lah mainnya maksa jalan-jalan ke mana jadi orang di bejaan lah Urang jadi curiga sih ya. curiga Manehna aya naon nih si indahnya? dicari tahu itu Guna mah orang cari tahu lah. Ayeuna mana ada ka masih? nah Mana? ke dia tuh ya Tapi orang arek balik. datang Orang geus lila tadi nungguin dia. Iki we orang ngopi di imah orang tapi orang teu heula nungguan bapak orang. Mangkat heula men urang bisa ngarokok heuh. saya sih bawa nih Biasa juragan yang tahun ya. Supaya kek mun ku urang bapak urang semangat, urang telepon. Meh bisa udud di mah heuh. siap Meh teu mana di dia. Ayo mana? Tadi pakai sepeda eta. Oh nya atuh. Make sepeda mah sehat. Pada make motor mana? Keur mah garandeng, barau di kos motor si Hedar. Dae ke mana naik motor pas itu. Mending kos urang tuh naik sepeda tuh. Letik ge, letik. Eta sepeda di manehnya dipakai. Di sepeda motor orang dipakai tuh dah. Geus lah pake we ieu. Mana nyaut tuh? Pas keur di mana teh? Di Bandungan. Nah, Kan saya ada ramprok jeung si sate babaturan teh na beli. Ji, itu sekutu kenal. Dari kenal ada itu. si Napila. Nah eta tah. Sebenarnya saha teh sepeun kasih eta oge. Ning ka maneh doang. Ah, imah. Ulah dicicingkeun imah keur bebeja kasih ai mah yeuh. Ah, bebeja we ah. Lain orang mah. Orang sebenarnya berkata sebenar-benarnya. Orang karunya we ka maneh.
di sini teh maneh kalah kapasea jeung si Napila gara-gara lalaki playboy. Saya nun tanggalan itu teh. Betul tuh aing. Anu sih. Anjir. Itu si Kutu jeung si Indah. Tahun orang merahnya ngomongnya ge. Bebe baing geus jeung lain di wae. Cing babaturan urang deh. Coba hitung anjing cing. Hitung anjing. Yang namanya cek saha si hae bogohan ka si Napila. Apaan urang babaturan namanya teh masih. Oh, mana teh babaturanna. Teuing mana nama ngaku babaturan nyontoh ka urang. Iya guys, rasa ieu mah urang teh pan menang berjuang jeung maneh ya. Jauh-jauh. Soalnya mantan pernah dulu. Pan maneh ge ngabantuan maneh apal kumaha rasana capekna berjuang. Kan ku ge diberekeun. Kirana ayeuna ku babaturan urang hayu urang dipitnah-pitnah nu lain-lain. Tah, keur ieu manehna pernah nembangkeun foto si Napila. Itu lain ku urang teh nya. Urang tenggelan tong. Mun ku urang mana urang tenggelam ke mana? Itu saya eta tah. Tenggelam. Urang patut gitu. Tenggelan tong ayeuna. Tong kagok paehan. Aneh ongko mun merekakeun alamat apa mainna. Sudah terek bener aing mah kebantuan maneh. Buat di topokunya ka urang teh jeung si Raden. Tuh tinggal itu inceran aing cenah. Gulis, matan sipit, pipina tembem cenah. Irungna mancung cenah. Mani belagu pisan cuk aing teh. Lain foto maneh tapi dah. Foto sate babaturan maneh teh nu gelis dah. Si Napila. Eta lain foto maneh. Urang mah nya terangkum sih kitu nama. Arek percaya, arek henteu nya mending percaya cek urang mah daripada kemane selek jeung si Napila. Menjauh kalau gitu mah ku aing tadi cangcang atuh di lembur-lembur. Siapa ya? Siga daun mana goreng. Aku kan jadi serigala. Ayeuna bro urang sampeurkeun tenggelam. Oh, Ari sia. Dita tadi dinya we nya sia teh nya. Cicing wae sia didinya. Ngomong-ngomong atuh. Aing di dewa itu tadi. Itu Naon ya? Naon maksud dia? tek percaya ke apa kasih Farid? Orang. Ternyangka orang Tuban teh ngadukung. Ternyata hanya boga perasaan nu sarua kasih Indah. Saha? Aing mah karunya kasih Indah. Naon? Aing ge nyaho. Eta resep kabaturan si Indah nu geulis da. Sate arana? Si Napila. Oh eta Cik saha? cek aing. Aduh, goblok sia. Wah, aing bejakeun ka Mang Duya sia. Tai ah. Ternyata emang bener yang cukup patah. Babaturan deket. Tapi cuma arek nancepkeun peso lebih jero deui ka urang. Ternyangka urang babaturan sorangan. Kitu ka urang. Masih percaya kasih Farid? Buaya pantasna jeung ucing garong. Pepatah pernah ngomong, ada teman yang memeluk kita erat hanya untuk menancapkan pisau lebih dalam lagi. Eta anu ayeuna kurang dirasakeun. Selamat tuh, mana yang berhasil nyen hubungan orang rusak yang si Indah. Tapi tidak naon, orang ikhlas. Namun emang si Indah jodoh orang, meureun si Indah teh bakal balik deui ka urang. Urang yakin Allah mah maha apal sagalana.